nilai duit 2.700.000.000. Ini mah yang ngaranna mata PT Express Arta Bali. Iya tanah Pariwisata. ah Pariwisata. ini lain ekspedisi pengiriman Dan pariwisata. Express Arta Bali. Iya numere na iya mikena karena iya ya tah ini nih ya. Tuh iya mah doangna diketik nih ketik nih nya komputer apa ketikan iya nya ketikanan ketikan trek gitu po tah lainnya oh iya mah lain tapi na Tembus tak? oh Tembus. ente lain berarti mun trek mah tembus di dieu nya aya geratan Ini tak konsep. ini kosong di JJ nama KTP alamat Oh, ini burina tuh oh. guna pernah aya di dia Dari mana ya? dari mana Dari mana? aduh iya lamun jadi duitnya aninya zaman kiwari kergati karena duit coba bayangkan ya pasti dah mengahayalnya cek dulu tuh guys wana gecan dicekel-cekel ya Ji kemari gitu tidak mau me oh kebalah cek anak dia ini nama bang nama Bali ya nya saya Bali tuh ini anak boga cerita Ji bahwa pernah manggih nukila dina map biasa tapi nomor ina ge lah ya ayo dong oh iya bener ya iya gitu aya stempel potongan ta tuh jauh ya Ji asli ta asli PT ya iya bener ya coba sugan we nu komen ana cen ahli warisna jinya orang bagi 2 bae cenah nya ada bae jeung ngaranna cager berarti orang iya mah jeung dina konten doang sih ke penjelasan asli namanya guys lumayan ya jadi duit guys lamun jadi doangna nek meulinan ya kayak no tuh 2.700.000.000 jeung dibagikeun lah ke umatnya iya nyata mah sedekah lah sedekah 2 miliar beli mobil 500 juta menang berapa menang 5 meureun menang 500 juta bodong itu anu sabelah menang 7 terus berarti meuli asli bae 500 juta hiji banyak nya 9,5 J 500 juta deh jeung naon lah J hah oh bu ujung umat berarti masjid mushola kobongna 1 miliar deui jeung naon ih jeung usaha berarti nya usaha 1 miliar jeung usaha tapi lamun pakai usaha kabeh mal mungkin 1 miliar 500 juta lah nya 500 juta jeung ulin nya kemana bae orang mau ulin 500 juta nya hah ngancel bu aing kemana bae meureun nya geus kebayang ngahayal ieu ngaranna ge nya hijrah geus berdua aing cicing di leuweung teu neun we rekening duitnya nya salah butuh kitu nya nasokna aplikasi Dana teh ya moal potongan admin bener eta mah aing geus kabayang we duit 2 miliar